lauk ya can ditempo-tempo lauk. Kalau dia can ya lauk tadi empang dah. Bisa nu mindahkeun jaring ka dieu sih yeuh. Salah aya supna. Aduh, alah engah. Kamana tukang parab di si cendolnya. Geus caang kieu ieu, can datang keneh wae ka empang marab lauk. Apanan lauk teh 2 bulan deh hayang kapanen. Sangkilang marab belentang-belentong. Boro-boro kapanen lauk. Anu aya ge parareot meureun. Keur di huluna doang. Aya dol engah. Singkeun bae teh boga anak buah hiji ge engah. Lila-lila mah koe wadalkeun ka oray budak teh yeuh. Usaha zaman ayeuna teh bararingung, usaha nanaon ge. Usaha ayeuna miara lauk eta. Lila banget kana panena. Peujehan kudu diparaban pan lauk teh kudu mahi parab. Ari kurang parab mah lauk teh boro-boro bisa kapanen baraburu. Cek batur ge cenah ge anu ngomong marab lauk mah naon? Aya lauk mah gedena cenah ge ke waktu. Angger we ari kurang parab make ge lauk teh. Parareot nu aya ge ari pis kos hiid meureun. Baringung aing dah, aing dol, saya teh ka mana mangkata dol. Apa gara-gara kamari sugan budak teh nya ngaeh wae cenah yang ka Asbon. Teu dibere ku aing. Da aing ge eueuh jangan merena bingung. Boro-boro jangan mere ka Asbon. Tor mobil ge aing kaliwat. Lieur ah. Awet boga rokok sabatang ge. Ti isuk ieu kakak piseungeut. Utang balatak di warung tuh udah enggeus dah panen lila kene. Boro-boro kapanen baraburu lauk. Numarabna ge abur-aburan malulu aing ah. Kemana si cendol mangkatna deh aing si cendol. Hese dihubungin atuh dah si cendol ari keur kieu teh. Teu bogaan HP hese mah. Kamari guru tua cenah dah teu boga kuota-kuota acan. Aya HP u kotana. Cang teh jual nah atuh HP-na, beulikeun ka kuota. Beres meureun. Karena mah kitu sugan ayeuna teh yeuh. Habis HP-na teh aktif-aktif poe telepon ge. Pake meuli kuota, paling ge HP-na dijual. Ampun, aing ngabesi. Gua nembang teh gancang banget sia mah. Tahun deui sia. Itu lu urang ka Haji Patek teh urang nunjal. Nah, tulus buset anu teu boga dudu-dudu acan anjing. Nya. Beres ya ketambah ya. Beuteung aing beri beuteung. Heeh, eset emang saya nyatu. Lapor punya tuh di badeg gori majikan aing. Eta bina teu nya hirup teh. Ayo kira-kira Haji Patekna. Heuh makana eta usaha heula ayo. Urang ngalaman ngunjal. Heeh. Itu. Aduh, pagawean loba, maka wajib tanah gawe, kosong ya, aduh, menjal wajib. Duh. Oh, Pak Eten marab. Atok sampai teh ngasih bos ya. Atuh kajenna aing keur beli beuteung tudaan gaweana ge ah. Kanyahoan kemarin minta kasbon kita dibere. Nek kandalkeun marab lauk mah irahan panen age. Ah, gajin ah. Lauk mah dari paraban 2 minggu mah tak modal ieu tuh ah. Aing mah di jalan aku kieu dol. Luncat. Heeh. Macam ni loncat. Asa aing teh leuy ah. Cuma lemotik mikir tuh da bangun teh kos kieu tempo aing ya. Itu tempo aing loncat yo. Oh, tapi Oh sinya. tempo saya bro. Aduh. Dol kumaca na ieu aing geus kieu mah. Teu wani ah. Ah, ini cincing we ah. Aing mah palaur aing dah. Aing mah. Aing ge naon? Ah, sia mah. Goblok banget. Coba jero nih. Loncat. Iya, cek aing tungguan aing. Nyangok pos kitu tuh. Ayo ngomong ke dala ah. Aing mah. Yes, tuh sama aja. Ayo tuh yes tuh. Mana? Itu. Ayo akan apa? Ayo apa? Siapa? Iya,
bukan aing geus. Sang jalan aing. Ati aing mah ampun ah. Hirup teh buru wae sia mah. Aing bara-buru wae sih kumaha masa aing kasar aing kasih mah sautan-sautan. Emang aing. Nah, ieu udah cau. Ayo, udah jangan atuh butuh. Di mana air haji itu aya tuh. Itu lainnya. Mang, punten mang. Uing dek nanya, pagawean nu si Dilio. Perengan banget. Aing ku haji teu tanah anu digawe. Man, dek runjal. Tuh rodana di jero hawu. Man dek ngarunjal mah. Pinuhan hauna. Teh mun geus anggeus kuliahna 5 juta, man. Oh, tuh mang kayak gitu mah ya mang ya. Uing kali heula nya. Tuh, Jess, isukan rodana Jess. Tah, ieu meureun tah. Ieu rodana ieu. Nya. Heuh. Kumaha ya? Allah actionkeun. Ciuskeun. Ayo geus. Yuk. Bisa teh sih Jess. Bisa. Masa aing teu paham yang ngejal teh kumaha. Sarua aing ge ajar. Jess, ini pegawai nu ku si urang Jess. Heuh meureun. Aya ngunjal naon deui tinggal ayo aya rodana cenah tah. Itu muka aya roda ieu. Masalah aing teu paham anu nya kumaha. Ditanya ini itu tuh hawu ditanya sian lain tadi teh. Minuan au. Kan lumayan 5 juta doh. Tadi yang mana mau 5 juta cenah. Lumayan 5 juta. Ayo tuh ah, ayo situ mau ngasih rodana, beter pinu. Geus ayo. Asok, satitut. Kitu lain aneuna. Ya nunggu kumaha. Awas dia. Awas sebos kata udah sautan ah. Hei. Bisa tuh sia. Otak kieu. Geus kieu kumaha deui atuh sia. Ari sun pamajikan teh siapa kuningan. Beda, betang. Ribut dulu doang sia mah. Angin tanus tuh. Nin. Terus. Cara naon geus ribut wae. Aing menandakan mana busa teh ah gimana? Ya marah mah gila. Leukkeun nang mah marah mah. Rabat bos aing ulang kemari. Urang. Pusat kita kasih mau dari bere aing. Jengkel mah santai dah. Aing mah cara aing poin pospik buka bos kos itu mah. Lain. Geus geus bawa teh sia makan uga ina akan ada orang moal. Guratnya. Lah buset anu kata leutik sakieu. Buat apa lima kurana? Teu usah nih. Saya nu narik ye. Het sawe aing geus. Dat aing lah semua pabrakin na. Oh geus. Ribut wae sih mah. Dorong. Asik. Itu dorong aing. Dorong. Sama. Iurat. Bukan merangkel. Ya ayo dorong ah. Semua tenaga dorong ah. Oh tuh ah. Dan dorong sih bukan merangkel. Ah. Semua. Ribut dulu. Ah. Buset. Urat. Tarik, Jason. Iksa yang menyisang dorong. Urat. Beneran. Urat. Asuh buat ieu eta. Buset. Mah. Tarik dah, Jess. Aing ah. Semua. Dorong anjing. Lampus lagi sini. Borak banget. Aduh. Cendol. Kadang mau bisa jadi bom dengan handapun. Dak aduh aing udah. Tuning sih mah.